Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nyanggakeun pidangan dongeng Kelenci jeung domba adu. Wilujeng ngadangukeun. Zaman baheula di hiji leuweung aya kelenci keur nyatuan bangun anu ponyonaker. Keur kitu torojoa domba adu datang. Nempo aya kelenci keur nyatuan. Pok domba adu teh nyarita, "Kelenci, maneh mah arinya tuh rampus, ari awak leutik bae. Asa cuma dahar unggal poe ge ukur meakeun jukut bae." Kitu pokna. Nah, kudu kumaha ari awak kuring. Apaan? Ieu lin tuh. Tembal kelenci. "Dasar goreng milik bangsa maneh mah dikadarkeun boga awak teh ukur sagede kitu. Yo, tempo kuring. Awak jangkung badag, tanduk ranggaek. Bangsa caruh, ajag, oray. Moal waranion ngagagu ka kuring mah. Coba ka maneh boro-boro mau anak kucing wani enakku." Cek domba adu, "Mani adigung pisan." Nah ngahina teuing domba. Na teu sieun katulah maneh teh. Da goreng-goreng oge kuring teh tunggal di damelan Gusti. Sanajan bukti oge teu meunang nyeri kitu. Da awak kuring leutik teh lain kahayang sorangan, geus guratna wae. Tong adigung domba, saha nu nyaho? Hiji waktu mah maneh teh bakal butuh ku pitulung kuring. Tembal kelenci bari nyabar maneh. "Oh, pitulung naon? Doge maneh nu butuh ku pitulung kuring. Mun aya ajag atawa caruh rek ngrekeb maneh, tong tuh moal waranion mun maneh barengan jeung kuring mah da siono ni teungar." Domba adu kalah beuki sombong ngomongna teh. Keur kitu gaur sora maung ti kajauhan. Taralang weh kelenci mah lumpat sup kana liangna nu teu jauh ti dinya. Orokaya domba adu bingungeun kudu ka mana nyalumpat sabab mau geus deukeut teuing. Mun lumpat pasti kaberik. Rek milu nyumput kana liang kelenci, moal asup dawakna gede teuing. Jaba raridu ku tanduk. Kelenci noong tina liangna ngawaskeun paripolah domba. Mimitina mah hatena mupuas nempo domba nu tadi sakitu ngahinana ayeuna nyang hareupan marabahaya teh. Tapi dasar kelenci mah bager hade-hate nempo domba sakitu bingungeunana teh. Jadi ngarasa watir. Terang
meleng manehna kaluar deui tina liangna sarta pok ngomong ka domba adu. Domba nyumput kana gowok gigireun liang kuring. Cenah kitu pokna. Oh, kate uhak meureun kumaha? Da mau enggak asup kana gowok sagede kitu mah. Cek domba adu beungeutna mani geus pias bagating ku pohara sieunana. Moal ke ku kuring dilimpudan ku taneuh ngarah teu kacirieun ku maung. Sok buru-buru bisi maung torojol manten. Cek kelenci. Sanggeus domba merenah nyangkerok dina gowok gancang kelenci kokoreh kana taneuh ngebul hareupeunana. Suwur taneuh ngebul teh nutupan gowok. Kelenci naker tanaga manipa kupis ngorehan taneuh sabab sieun maung kaburu datang. Sanggeus beres kelenci ti buburanjak asup deui kana liangna sabab maung geus deukeut pisan. Kelenci jeung domba adu caricing jarempe ngadedempes di tempatna masing-masing. Maung kalantang kulinting keneh neangan sesuganan aya domba atawa peucang atawa naon we nu bisa dihakan. Tapi geus sidik eueuh mah leos we ngaleos bari garam-gerem jeung guar gaur. Gendok meureun pedah teu bebeunangan nanaon. Sanggeus sidik maung geus jauh kurumuy domba adu kaluar tina panyumputanana mani kuyumut terus gigibrig jeung gogodeg nurunkeun ke kebon nu narapel sakujur buluna. Duh, nuhun teuing kelenci. Kuring kacida tumari mana kana kaadean maneh. Kumaha petana kuring mulang tari mana? Ceuk domba adu bari kalamas kelemes semu era. Lah teu kudu mulang tarima sagala. Da geus kawajiban papada makhluk kudu silih tulungan. Tembak kelenci bari soleh naker. Ngan pamenta kuring mah maneh tong sok resep ngahina ka batur teh. Ulah kena-kena awak badak sarta gagah kanu leutik teh mani embung ngahargaan pisan. Ceuk kelenci leleuy. Hampura we rumaasa kuring teh salah gede dosa. Pek cirikeun ti ayeuna ka hareup mah kuring rek ngomean adat moal daek hunahina moal deuk nyaah kanu leutik teh. Cek domba adu terus jeung hate. Teu jalir tina jangjina domba adu teh. Nya ti harita mah adat sombongna teh leungit. Kanu leutik nyaah sosobatanana jeung kelenci beuki raket bae. Cag hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.